ninah ieu jiwa tengah marudah meteu loba teuing musuh. Pepatah mengatakan cenah 1000 babaturan kurang keneh. Hiji musuh loba teuing. Nya leres. Sok buktikeun ku anjeun. Di kampung we anjeun boga musuh saurang. Boga musuh sakampung da lengkah teh jadi heureut. Asa herse ngalengkah teh jadi heureut jadi gejet. Ini kaluar sieun papanggih jeung musuh. Dina panggihna sieun pasea gelut. Dina gelutna sieun eleh. Dina sosoranganna sieun dibongohan sieun dikecrak. Tuh cacak boga musuh hiji. Tong boro-boro boga musuh. Boga hutang ka tetangga teh dibayar-bayar. Da heureut lengkah teh. Eta dia nu tekan kulit beungeut. Asa era ngaliwat nyali. Da lolobana mah geuning ayeuna mah boga hutang teh leuwih galak ti nu nagih. Ditagih teh kalakah ngancam. Tapi kami nang dilapurkeun eta. Sangkan dilapurkeun padahal wajib bayar hutang mah. Nya leres tuh cacak boga hutang tuh. Nya komo lamun boga musuh. Nu matak supaya teu boga musuh di alam dunya urang kudu berehan, welasan asihan, daek nulung kanu butuh, daek nalang kanu susah, ngajait kanu titeuleum, ngahudangkeun kanu labuh, mere kanu daek nyaangan kanu poekeun. Nya komo pan urang mah aya moto silih asah, silih asuh jeung silih asih. Nya leres. Ulah dipake slogan wungkul teh. Urang mapan boga karuhun Siliwangi. Artina Siliwangian. Silih seungitan. Silih seungitan Siliwangian teh kunaon? Ku akhlak-akhlak anu hade. Gerak kasurupan anjeun ku Siliwangi. Jadi urang teh kada kasurupan ku Siliwangi, bener. Bagerebeg gitu hayang nog lain. Lain kudu gagauran lain. Kasurupan Siliwangi teh lain kudu gagauran hayang nog jurig teh mah. Cacakar ini. Lain hayang bak. Jo cacakar we. Aing mau. Aing Siliwangi bari cacakar. Hari nyabak parukuyan panas. Jeung hayang yakul segala. Maka jeung hayang enog di mana mau hayang enog. Hayang sate marangi dengan. Ya, teh mah juri gigituan mah. Dan nu kasurupan ku Siliwangi mah tadi teh ya. Welasan asihan. Ya, ulah-ulaku anu hade. Bersih hati, tak eta nu kasurupan ku Siliwangi mah. Lain gagauran beleletakan. Gagerebeg nih, wow. Dan lobana menu kasurupan teh bohong teh. Lobana mah bohong. Tapi leres teh aya nu kasurupan aya lamun yakin mah. Ngalolobana bohong. Kaulah pernah ieu mah boga babaturan baheula. Pamajikanana datang ka ieu mah. Tulungan cina. Salaki kaulah kasurupan di imah acak-acakan. Korsi awut-awutan. Surupan Bah Jamrong cenah. Teuing kasurupan kunaon cina teuing kumaung kunaon. Datange aing ka imahna bener. Di imahna teh acak-acakan manehna keur gagauran. Keur gagauran. Wah, diacak-acak kebeneran ari imahna teh bilik. Bilik teh dikoetan. Tuluy. Aing teh ditanyakeun kunaon cing teh mimitina kasurupan. Tadi cina aya nu nagih Bang Emo ka dieu. Ya kaharti we ku aing. Bos aing ka jero keur ngagaluan teh dengkek ku aing. Eureun sia kasurupan.
hayo we au kikituan dengkek ku aing tenang hutang mah dibayar ku aing nuhun goblok Emang kisah nyata. Goreng ku bingung kehidupan nyata. Si David duka serupan si ngoreng kasurupan teh meureunan mung bayar hutang Kisah nyata. nya leres tuh dalolobana mah bohong teh nya leres nu matak ieu urang tingkatkeun di budaya urang budaya api titih rintih nas titi tur ati-ati saban wanci mawas diri saban mangsa mariksa rasa mun mipit kudu amit mun ngala kudu bebeja leres kudu wawuh jeung tatangga kade di mana boga duit paleleuwih tingali tatangga bisa aya tatangga nu teu dahar nya eta leres dan nu ngabohongkeun agama teh lain anu tara salat wae lain nu ngabohongkeun agama teh lain anu tara init ka Mekah wae lain anu tara tahajud tapi jelas dina katerangan anu ngabohongkeun agama teh di mana-mana aya fakir miskin aya anak yatim digigireun urang diantep nepi kalaparan ta eta jelema anu ngabohongkeun agama teh beres nu matak sing aya mangpaatna urang hirup di dunya moal naon itu bangsa urang bangsa urai ngomong kieu naon bangsa buta bangsa siluman ngomong kieu naon teh nya nyaros kieu dengekeun pangeran menteuna ka jelema teu gumantung kana rupa jeung pangkat tapi pangeran menteuna ka jelema gumantung kana kabersihan hate jeung gawe anu soleh nyata ngawujud pembaktian jeung pengabdian di jalan karidhoan mantengah leuwih hade jiga urang ayeuna awak orai tapi hate jelema jeung tibatan awak jelema tapi hate orai dengekeun ben urang contohan ku urang cokot yen urang teh salako orai bisa kalakuan jiga manusia sabab naon kalakuan urang ada loba dicokot ku para manusia leres ulah jadi luar leor tebogoh pamadegan ya leres ngumatak sok urang contohan ku urang ayeuna meeraeun manusia nu jiga orai teh da loba tong boro rakyat biasa pejabat ya nama loba nu jiga orai luar leor jadi pejabat teh lolobana leres mentingkeun diri pribadi na apan tungtung nama jadi pejabat teh leres mukmak makmak pribadi na tanpa malire karena amanat penderitaan rakyat tah lolobana teh orai teh nu kitu teh nya eta orai kadut teh nu kitu teh leres nya hayang seubeuh sorangan nya jadi pamimpin teh mukmak makmak mengpengker mimpin mengpengker aya kakawasaan dipake ngagunuk-gunuk harta dipake ngagunuk-gunuk harta kakayaan nu tungtungna nu nabeuh nu ngampar-ngampar nu seubeuh nu lapar-lapar nya leres nu matak jadi pamimpin teh kudu mineng gara sok ulin ka kampung ka padesaan lain dina kampanye wungkul ulin ka kampung teh lain keur butuhna wungkul ulin ka masyarakat teh ayeuna geus jadi kudu mineng uriling ka tepis wiring anyar cerang ka padesaan bisi aya rakyat anu teu nyatu leres narek geunah urang ayeuna geunah-geunah dahar difasilitasi ku nagara anu sakieu geunahna tapi masih kena aya rakyat arong urang anu sarena di kolong jambatan sobi waduh tuh nu matak jelas jadi pamimpin teh kudu kuboga pamadegan yen pamimpin ulah hayang diistimewakeun ku rakyat tapi kumaha pamimpin ngaistimewakeun rakyatna gitu ulah nya leres istimewakeun rakyatna leres ulah nganggap rendah ka rakyat teh datangan pejabat dihanap
pejabat pusat, pejabat provinsi, pejabat daerah teh kudu mineng ngadatangan pejabat-pejabat nu dihanap. Da hakikatna mah nu boga rakyat teh lain pejabat luhur lain. Nah saha pejabat nu hanap nu boga rakyat mah. Eta. Sabab eta anu ngapoe idek liher jeung rakyat apa kana kahayangna rakyat. Mohon. Eta nu deuwih deket jeung rakyat mah pejabat anu dihanap lurah RW jeung RT. Da eta anu kudu dihargaan ku urang. Ya. Laras. Dan nu ngabedakeun mah pangkat sabenerna mah. Bo presiden, bo gubernur, bo bupati, bo lurah, bo camat mah lurah, kabeh ge sarua. Dihareupeun pangeran kabeh rekep dangdeng papak sarua. Naon anu ngabedakeunana? Kaimanan jeung katakwaanana. Pangarti anu jadi ciri kagagahan anu dipiwegah, kapangkatan anu dipiwegah, kabeh eta helas eueuh paedahna tanpa dibarengan kurasa iman jeung takwa ka pangeran. Laras. Buat teuing mulia keneh lurah jeung tibatan presiden anu korupsi. Laras ulan. Jabatan menang jelema. Nya tempo maot mah dibuligir. Cek katerangan lakot jitu munapuroda ngali gincing urang teh kaitu teh sanak teh keluarga teh selendang acan diboehan oge kudu hirup. Mana rek disombongkeun ku sia? Jabatan. Harta kekayaan. Waduh tuh. Nu mata kudu bener-bener urang kapercaya ku rakyat teh ulah rek ngahianat kana kapercayaan rakyat. Ya leres. Gitu teh. Jadi balik teh tadi ge kana kabersihan hate. Ya leres. Gitu teh. Leres. Satuluina. Cobi kula. Pangna anjeun digingsir linggih teh ku kaula teh kieu ti. Naon teh ya? Onta. Naon cing aing ayeuna ngomong jadi kieu. Nyaho sorangan pan aing teh heuh. Tunggu di parut catang dirumpak kalakuan aing teh. Ya kula. Euwah-euwah kalakuan aing teh pan dicap aing siluman orai. Ya kula. Luar leor tah aing teh hayang ngaleungitkeun eta cap eta pati hiji eta kaduana. Kumaha kula. Mengena katerangan kaula teh tina sabagian kitab. Dadaek mucu baca aing teh ayeuna teh. Katerangan naon? Dina ieu katerangan cenah doa nu bakal diijabah ku pangeran teh di antarana doana anak anu soleh. Udah manehnya klinya Doana anak anu soleh, bener. Ta aing teh hayang pati ngabogaan anak anu soleh. Ya sae kula. Da nyaho sorangan anak aing kabeh eueuh nu ecreug. Ya sarekeun hungkul nih. Barang kelang anak aing kabeh dabongan inungna ge siluman wungkul. Ya kula. Dimimiti siluman orai sarua jeung aing, siluman buaya, siluman maung, nepi ka siluman entok dikawin ku aing. Tah lamun kawin ulah ka siluman entok sia. Nah, jorok modal. Eta. Cucrot di mana wae. Cucrot di mana wae aing keur harta crot kana piring. Yang urang kasih luman lembing nih kade. Heeh. Da matak aing anak aing kabeh eueuh nu ecreug. Disakolakeun anak aing ngalawan ka guru. tamat kuliah Ayeuna mah geuningan ampun, ayeuna mah barudak teh ngalawan ka guru. Aing mah baheula ka guru boro-boro ngalawan. Sieun kula. sekolah teh lu mah Ajrih baheula mah ku guru teh. Kuku hari deung geus dicepret baheula. gede nama Hormat kanu jadi guru teh kumaha ayeuna mah loba murid ngalawan ka guru. Mata kampura mentalitas barudak ayeuna anjlok. Lemah. Ya kula. Terus pan santun teh eueuh ta aing teh hayang ngabogaan anak soleh. Tatanya we aing teh kanu bisa. Cing teh cing kaula teh hayang ngabogaan anak soleh kumaha ieu. Menang katerangan aing di. Naon teh ya? Bisa cenah anjeun ngabogaan anak soleh tapi aya syaratna. Syaratna naon? Syaratna
eueuh deui aing kudu kawin deui. Wah. Kawin deui li. Syarat teh nikah deui, kawin deui. Allah. Upami kitu mah abdi hoyong atuh anak anu soleh. Geus mah hayang kawin deui teh da. Kawin naon geus saya tahu. Ngan kawinna lain ka bangsa siluman. Wah. Kasaha? Sabab anu bakal nurunkeun turunan anu soleh nyaeta bangsa manusia. Itu geni. Bangsa manusia. Jeung manusia ge loba-loba de awewe teh da loba. Jenisna. Oh istri teh beda-beda awewe teh. Teu sakabeh soleha. Beda kalak. Aya 4 kategori, Opat karakter. 4 karakter wanita atau istri. Rasul. Kudu hiji-hijina anu kahiji istri padati. Wah, padati. Istri padati. Anu kadua istri japati. Alah. Japati li. Anu katilu istri kunti. Aya kutian segala itu. Anu kaopat mah istri sajati. So, yo. Ai istri padati teh kumaha? Ai istri padati teh tingali padati. Sagala ditarik, sagala dibawa, rek barangkal, rek runtah. Padati teh gorobag meureunan, apa ieu? Rek runtah, rek naon sagala diwadahan, nu penting duit. Da ayeuna lolobana kitu jelema teh teh. Ya, leres. Kupi kadua istri japati. Tingali japati aya dahareun kakara nyampeurkeun. Tiga dulina. Aya dahareun kakara ngabekur. Eueuh we dahareun lingas we. Itu we. Cek pepatah macana cek ieu mah ada uang abang disayang, eueuh uang abang ditendang. Eta japati mah. Ta eta istri japati. Anu katilu istri kunti. Tah istri kunti mah Mata. sok nyumput dinu poek. Walah. Bari ciciri hilan. Nya cingkikik dinu poek. Nya diciwik malik nyiwit. Ditoel malik noel. Jadi pagaweanana dinu poek nyaeta ngadaguan lalaki hidung belang. Laki patas teh murid eta. Lalaki hilung bedang, lain hilung bedang, hilung belang. Wah hidung belang, nya lamun di rombongan mah catrik gitu lah. Hidung catrik. Hidung Oh catriknya, anu mana dua nana. Takut kiri kanan itu. Baru kana lupa orang kaing, loba noron gitu, teh. dua anak ge terdaftar tuh. Paringan armung balik. Batak dua nana teu balik-balik, mun nasieun. Palingan langsung we. Dupi anu kaopat istri sajati. Tah, istri sajati mah nyaeta nyaah ka diri, babakti ka salaki, bakti ka nagri, tekenak muji ka Hyang Maha Suci. Lamun di sinen malilis jinawi beureum. Eta pisan kula. Ya. Namanya lebih umroh. Boleh we. Tah aing teh aya ngabogaan istri anu sajati. Parantos aya calona geus aing. Beres. Sahata. Saha calona teh nyaeta urang nagara Pringgandani. Nagara Pringgandani. Tatangga. Leres, atuh nagara tetangga, bener? Saha kakasihna? Kakasihna teh nyaeta Arimbi. Arimbi, bener. Ke sekedap. Arimbi mana? Arimbi Ratu Pringgandani anu pikah yang kuai. Wah, aya nu gaduh. Ke sekedap.
upami telepat papan Ratu Pringgandani teh parantos kagungan saroge nyaeta kakasina ti Bima kau lagi apa Pandawa nomor 2 eta salakina nah salira teh sieun ku si Bima sieun aturaha tak berarti maneh tinggalin berita salila ieu teh maneh HP dipake naon atuh da sia mah selot wae belegug HP teh selot teh sia teh micet we nya sekitar nah lamun maneh hayang apa Bima teh parantos maut Bima tos maut geus maut Bima loh iraha lamun teh salah mah 3 bulan ka tukang Bima mautna di mana aing cek beja mah mautna teh di laut titeulem kaya teh ti saha tadina mah kaula teh percaya ieu berita teh ngan sumber beritana anu ditalungtik ieu sumber berita datangna ti manusia atawa jelema anu luar biasa Benang dipercaya, Deng. nyaeta jelema anu benang dipercaya kredibilitasna luar biasa dari sumberna teh nyaeta Bima maot teh ceuk dorna oh saur guru dorna ceuk guru dorna Direktur Universitas Jajar Sokalima saha nu teu percaya ka dorna waduh jadi maot teh di laut titeulem cenah teuing kumaha aing mah teu nyaho ngan bedana cenah di laut Bima maot ieu ceuk dorna Laras. waduh atuh jangan rana ari teh rana alaresan lamar atuh ngan teu bisa dilamar deui nah sing horeng lain aing ngungku nu bogoh ka arimi nah saha ampir raja-raja di satatar Madya Desa mikahayang ka Ibu Ratu Arimi purang teh nu ngalamar ka Pringgandani Allah kapayunan oh aing ngalamar mah ngan acan ai jodoh mah maksudna kulantaran loba ting anu ngalamar ka nagara Pringgandani riweuh di Pringgandani teh kadang-kadang nu ngalamar jeung nu ngalamar parasea lajeng pikeun ngungkulan kaayaan eta Ratu Pringgandani Ratu Arimi nyana kaputusan nyaeta ngadamel cara jeung katantuan naon teh ngayakeun sayembara belabar kawat adu jago aya sayembara saha-saha nu bisa ngelehkeun jago sayembara bisa ngaboyong Ibu Ratu Arimi Allah saha jago adalah kaula bade giringan dek miluan leres jagona leres anak Nabi mah saha Gatot Kaca ulu Paham kejeng ulu. Gatot Kaca bener Jaga kaget. oh mau ngiringan ah Naku naon ceneta. nah ampun aku eta mah sanes teu bela kasarina sesoro kojor ka nyawa mah Gatot Kaca teh jelema viral atuh awakna ge teuas saurna otot kawat balung besi tulang baja Laras kulan. da aing ge wanita kasih ada sia melehan upamajikan ge sieun sia mending teh jeung Gatot Kaca ge geuning kanya ku preman terminal ge eleh kamari leres Gusti jadi aing rek milu sayembara bari sakalian aing hayang ngasaan Gatot Kaca nepi ka mana kadijayaan deui aing hah oh saya tuh Gusti punten kaula teh tiasa ngabantosan da aing teh yang dibantuan ku sia ngaririweuh maneh aing hayang menang sorangan di aing hayang menang sorangan ceuk beja mah menang sorangan masuk pulen sok nikmat menang kesang sorangan mah nu matak aing rek init ka nagara Pringgandani bawa pasukan secukupna aing rek milu sayembara belabar kawat adu jago ngalawan Gatot Kaca Allah soe Gusti mangga mi HP nagara weti soe mangga
Tidak mangsa aing keur init ka itu meh habe nagara ti sae. Rupina kaula bade nyiapkeun pasukan we bawa pasukan secukupna. Aing rek init ka negara Pringgandani miluan sae mana pelapor kawat adu jago sae maka rampung dawuh tutas pangantika katigas kantun pinara pral hamid kaula. Lugan nilaya lumunur wiwitin nilayang rana. Permios ngiran bra. Mudah-mudahan sapa mulut ginuluran saperjat kanan amin ti permios bra. Gelis Nyai Arimbi pibojoeun AA. Mudah-mudahan anjeun kauntun tipung katamang beas laksana kapiduriat ka engkang Nyai gelis. Mudah-mudahan ulah. Da yakin akang oge lamun beunang mah salira bakal daek ku akang. Beres. Kangaranan cinta telir ibarat angin. Wah, kumaha pula. Cinta lir ibarat angin. Lir ibarat angin. Teka tempo tapi urang bisa ngerasakeun ayana cinta. Mudah-mudahan gelis Arimi kaula bisa kauntun tipung katamang beas. Aing hayang boga anak soleh. Sae kula. Meureun aing boga anak soleh mameureun kabayang anak aing teh unga sore teh init ka madrasah. Bagja kula. Init ka masjid bari ngelek kitab. Semohon eta. Tadarus diajar Sapinah Alpiah Jurumiyah jeung sajabana. Beres kula. Tuloy dilatihkeun diajarkeun ka kaula ka kolotna ridho. Ridho kula. Ridho diajar ku budak aing. Bagja kula. Mudah-mudahan kauntun tipung katambang beas Dewi Arimbi. Cita-cita kabeh teman udah. Anu jadi bapa mah kabeh cita-cita nage kitu hayang ngabogaan anak anu soleh tur soleha. Kantos nakis kula. Sarua kau lagi memang gitu. Semohon. Mudah-mudahan kau lagi kacet pretan barokah nah yang ngabogaan anak anu solehnya. Sedanten ulah dia belah tam-tama. Kumaha? Penirahing kang samya manak satengahing marga satengahing marga jangan kasih bapak bagus gustimu yang kata kalian kabingahan gusti. Oh naon ngomong di berjing sisirian. Wah alah damang gusti itu bagja. Nya sono gusti. Sarua kalau ke sono semohon ai sono masami gusti.
lain mendingan naseri gitu kumaha Naon eta? bagja we Gusti Abdi main mah bagja naon lucu ceria Oh, seri aku naon ya? kolam teo monok tibra dahar mirasa Waduh. Mati kebab sare tibra dahar mirasa semohon aku naon ya? kanyeng kabungah anu luar biasa kabungah naon Persib kamari menang deui Aduh, beres. oh jadi bunga teh Persib sanajan 10 pemain Gusti Prabu Gusti Pati Mang perang di kita. mangprang luar biasa 2-0 atuh oh siap gitu-gitu teh ka Persib duka Gusti Abdi mah ku Persib duka kumaha Bikin ganas sih mah tuh dah. piking ganas teh Abdi Waduh. ku Persib duka kumaha Gusti Abdi mah cunaon pamajikan oge kamari bade ngalahirkeun aya Persib main Abdi mah leuwih hade Persib da lajo nah lain pamajikan tanah pamajikan maya bidan da Persib teh tiasa ku bidan Ya kulan. oh kumaha sia we semohon Abdi mah kantos kapungkur Abang Gusti Abdi nuju bade nikah pisan sareng bojo bade dirapalan Persib aya acara dadakan dari teh main Aya tanding dadakan. di mana goblok si Persib aja aya acara dadakan Dadakan kecil. emang Persib teh rombongan kuda rengong Dadakan kecil sewu. dadakan teh Persib teh ngalawan Papua Jika acara nabuh. nya Abdi mah keur di laparan cul heula nongton heula kawin mah tenang Gusti tiasa diwakilan atau baru terjadi kawin Abdi mah neueuh terjadi Abdi daripada tepenak di Persib mah Ya tambah kitu li. main berat Abdi mah ka Persib mah margi Abdi mah turunan Udah tiga kolotna. pun bapak Persib bapak mana semohon pun biang makomo Gusti ka Persib teh sadayana acukna biru teh anu naon-naon Wah, Kamar biru nih kita. di kamar teh dicet biru sadayana Spray nih. spray biru Jadi kayak poster Haji Umuh eta. nya makanya kayak poster Haji Umuh pun biang ngapain ke Haji Umuh Eta mah aduh. hari aki maneh pun aki sami Persib hari Nini mah Persija nah da Nini na asal di Depok deket ke Persija mulian pun bae atuh da ngaranan ngadukung masaha we semon teu naon eta oge da imah ngan abdi mah kitu we Gusti bu Persib maduka kumaha abdi madu kaedanan Model Badidu ka Persib gitu. model abadidu walau-walau ka Persib teh kitu tah Kitu pisan. nya Badidu. badidu makana bola teh apaleun pisan Wah, eta mah tuh. gitu cul beas naon aya Persib main teh nya aya aturan beas di bawah lah Persib tenang naon tenang ngan ulah kaleuwihi we lan ulah kaleuwihi da Gusti mah moal ngarasakeun Ngaraoskeun. dengan raoskeun kumaha ngapain ka Persib Gusti Sini aku. nya Silangan bobotoh teh. perjuangan bobotoh teh terugi ka mana Eta. mudah-mudah komo pan Persib ayeuna di Asia ayeuna mah kahiji Kahiji juara grup. juara grup ayeuna mah nya Dari pagi jeung Cristiano Ronaldo. Perepangi jeung Cristiano Ronaldo Eta. Persib teh walah lamun esip rek teu bangga kumaha hasuk Persib ngalawan Ronaldo Gusti Eta. nya ai Ronaldo teh saha aduh Ari Gusti osok main bola tara paingan jadi tara main bola tuh subaro jam-jam nah ada olahraga main bola wae tinju olahraga semohon tapi pan ari olahraga main bola mah komplit kumaha dina main bola masuk aya tinju tapi dina tinju tara main bola Iya ya. dina main bola aya tinju semohon balabah mana ninggal sok nu garelut Bisa kayak debuk. kumaha sia we goblok ah mun kumaha abdi ge abdi ge Sok bukbak. nya aduh Gusti ya tanggal hiji teh bade ka Bali main bola sanes ulina meureun teh mah Bola. main bola tuh ngalawan Dewata Bali United. Bali United didinya ngalawan Bali United nya abdi gue dek itu Gusti ah ke Bali Panabuh ka hiji mah. apa nabuh tanggal hiji mah nya ka itu we abdi mah tenang Karek hiji. pada izinnya abdi mah pada izin Awas di Garut eueuh Pak. ya ya tuh
Saya lumundut wiwit dini layang rana. Anjing mau balik. Naon gaji mau balik. Datang sieu mau balik mau. Aku naon. Anu tadi na bunga ka Persib datang ieu menjadi leuleus ai. Alah, aduh Gusti Agung. Aku naon atuh. Asa murad jadi deui da ieu. Eta mah. Kunaon panyaho jelema ieu teh budeg. Boting cakeun. Nepi ka kiamat ge moal cager-cager. Kalah kabagi. Budeg anjing age nyaho. Aduh, age nyaho budeg mana teh. Api-api ngalamun. Padahal mah sepi dunia teh. Dina celina tengah guru punya. Dina celina teh budeg. Dina tempo wey. Ngaliuk na kait. Ngaliuk na kait. Salah kalian. Allahu Akbar. Allah budeg. Teka aing cenah nyakeun. Saha nu maot anjing. Biasa kayak gitu. Bapak maneh maot ubaran ku tutut. Hakan bisa tutut jeung galengna. Budeg ngaulang. Wey. Kait. Dari Puselina kita. Alah. Kayaknya tempo. Yang akan semua pengabang tos Gusti diterima. Lantok. Sakit deket kulan. Alah. Tong dijawab Gusti percuma. Mending naser segon we. Sakinta mah. Raon dagorkeun kana huluna. Dagor ku segon cuman cager teh budegna. Tinggang huluna ku sagon tuk celina teh ceret. Keluar kokotorna. Jangakeun semua pangabak tos Gusti aya ditarima teh. Naonana iya naonana. Naonana jadi. Alah, kita merong kain minta tolong aja merong. Ada ke tante. Kaya lah belagu itu kekereng ngomong. Geraknya gerak tempo. Ayo, jangan malu-malu. Aku menunggumu. Ayo sayang. Ayo. Aku punya 9 nyawa. Ayo gitu. Iya. Ya. Merong gitu. Ya merong aing mah nyaho sok lalajo na YouTube. Aing teh apalan atuh jadi. Nampu itu. Sungut siap bangke. Sungut siap bangke. Alhamdulillah. Insyaallah. Ai kitu onaman abdi bakal ngonang ka abdi mah teu naon iraha muludanana. Lain urusan muludan belegung sungut siap bangke. Oh. Atuh tengah sakitu mah abdi panginten aya acara. Bentrok milarian anu kosong atuh tanggal 25. Awan nu muludan. Oh, semuhun. Tanggal 25 mah abdi teh eta teh nuju dakwah. Abdi dakwah nyaeta di daerah Cerelek. Abdi teh dakwah nyaeta anu nyerahkeun. Supaya nyerahkeun na lungsuran sareng abdi di dakwahan. Gitu. Ya, dengekeun rek dakwah di mana wae kumaha. Aing mah teu urusan ngan cek aing lain urusan dakwah. Sungut siap bangke ish. Masantren. Alhamdulillah kenging ngobong kapungkur abdi digontor. Ya alhamdulillah
tengeng 3 tahun abdi jadi itu teh naonana sumohon oh nyana atuh beas mah tidak rompok ya ulan sumohon digontor alhamdulillah oh jadi bakalan ku indung bapak atuh menjadi bakalan da murid dari bakalan rek dahar di mana nya alhamdulillah ayeuna teh jadi alhamdulillah jadi ustad abdi teh jadi pendakwah Ya hasilna. dengekeun sia lamun keur dakwah di panggung tuluy aya aing naonina halamun maneh keur di panggung tuluy dakwah sia teh keur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh panggung sia diragaji ku aing alhamdulillah geuningan sia keur assalamualaikum teh panggung sia gostrek jahanap nuhun atuh bade ngadukung alhamdulillah Tarasan abdi teh teh bade eta ngadamel musolanya tadi madrasah nya lain urusan musola aing mah urusanna maneh teh sungut nya mangga wae ari bade nyumang mah eta nu dipiharep ku jisim abdi lain waduh tuh sangka rek 10 juta kumaha sia Jek amin amin ya Allah ya rabbal alamin engke dikintunkeun nomor rekeningna ku abdinya tenang alhamdulillah teh sangka geuning Gusti ngabu bieu mah abdi teh bade ngical motor abdi rusak kapada kakara meuli saminggu bayangkeun ku didinya urang teh meuli ka dealer saminggu nya motor teh dianterkeun ku eta ku naon tah eta ku sales ke Ajik nyaho is sales dibawa ku sales ka rompok aing ngageter mah ngageter teh motor teh ngan klaksonna teh disada mesin teh disada kenapa teh disada itu lain urusan anak klakson teh disada ceuli sia Ajik